aya deui si koplok teh nya eta jelema nya aduh aing mah eta ibu-ibu ge kuat peuleukek goblok teh eta padedi pada naon teh ngarobohkeun anu eta teh anu dagang di jalanan si ibu-ibu protes goblok teh gara-gara dibere 10 juta mung cing balik gue atuh ibu masih uyuhan sia teh dibere ku Padedi Mulyadi teu mikir sia teh eta teh geus saralah teh dagang di trotoar teh gara goblok sia mah masih uyuhan Padedi mere 10 juta per tukang dagang sok sia mun ku Satpol PP dibere teu goblok sia teh naon judulna teh ngenta hayang 1 miliar emang gampang goblok sia teh ngan duit 1 miliar teh geus salah nawar koplok sia mah cing balik hirup teh atuh mun ngarasa ngajadog di tempat batur lamun digusur rusak pepeleukek goblok sia teh araraneh aing mah hirup teh eta sia mah teh udah ketara ngopi goblok heug ngaropi kulana naon teh protes wae garoblok sia mah